Ye, di batur hurung di urang teu. Wah, pulsa ieu mah. Kalanya ari nyarek lah lilin. Astagfirullahaladzim. Nah, eta tut, coba tempat tut. Ini tuh. Gandeng, geus gandeng deh. Jelas. Teu meunang. Tong sisiulan. Bisa nurutan. Lu bener, sok nurutan. Mana mah dibejaan teh, percayaan. Dasar lagu. Nyaho da mana bejaan teh. Dengekeun tah, ngomong. Maneh mah nu aya di pikiran teh borangan wae tut. Geus gandeng ngomong wae. Maneh mah ampun telah ribut deh. Geus gandeng. Lah, cek bapak maneh nita balik. Lah tuh. Naon? Jakeun gitu balik. Di bejaan teh sabodo teuing Saya mah balik. Haresek. Dede mah emang kunaon. Mung ke bapak nyarekan ka ade. Jadi kieu Di batur hurung di urang teu. Wah, pulsa ieu mah. Kalanya ari nyarek lah lilin. Poe kieu. menilila. Murah. Teka satoran we. Ini ke era auruna. Isukan paling ge. Kumaha meureun asieun? Kitu anya. Asa merinding. Emang enak naon kitu? Udah ku teu hafal. Ayeuna teh malam Jumat. Tut. Naon tut ngali tut? Oge, mana mah isnan wae. Sedikit cerita. Keur baheula aya aki-aki di dinya. Tong kitu atuh. Jadi kieu deui baheula aya aki-aki di dinya deh. Kayak kitu mah lilin. Lilin teh leungit. Sering ku budak kedepak. Ren. Kemana maneh ka imah? Di warung gue. Urang tadi mau kena manggi di masjid. Maneh wae da ieu saha? Oh, ieu mah ciga anu teteh urang euy. Anterkeun dah, bari sakaran ka imah maneh aya baru dak meureun. Ayo. Kan loba barudak urang ngeureun dah. Urang naik ka luhur. Main di dieu. Siap. Ayo. Astagfirullahaladzim. Naon eta tut? Coba tempat tut. Ini tuh. Astagfirullah. Eta naon buuk? Ngan eta mah? Buuk naon eta? Apal teh naonnya? Juga buku di. Saudara eta mah buk jelema meureun. Makanya buk jelema kos kitu. Tos lah, geus gane. Malam Jumaat kana teh, gane. Anu ngajailan ieu mah ya. Pasti sama.
menerima euy. Nah, Di tempat teh ona naon ya? satunya. Baheula teh di dieu teh ngalewatan naon? Baheula teh ti panglawat teh eta tuang pisan deh. Tuang. Tuang pisan di dieu teh. Tapi dak baheula kemari mah teu angker kieu. Nah, jadi angker kieu nya. Kunaon teh nya? Parung batu dah. Sudah parung dasar pelagung. Malah ngomongnya KWH. Mending kali ngomong jeung KWH nyambung daripada jeung maneh dasar pelagung. Emang sih antara nyambung ngomong gitu. Geus gandeng kumaha atuh ayeuna lamun urang tempo kayaknya? Ya geus sayu aya mah barang tepok kali itu kabeh yuk. Iya. Naon atuh? Atuh naon? Mana? Di dia aya. Anu sok ngisieunan wae. Bener. Pelagung wae aneh. Itu kalian panas. Ada saha? Penting-penting di dinya. Nyaho Turun. Marah. Kena naon? Maneh mah. Pohara nyisieunan wae sudah teh saha? Lagu sia. Parahnya. Parah. Serius maneh mah. Ayo bro. Kalau ka mangkat teh mau kena sia teh. Kita emang di masjid ieu, bukan teh nu saha. Itu mau kena si teteh. Nya. Nah, atuh mungkin nyisieunan. Eta kan Lagu wae. Parah. Parahnya. Dari wae nih.